Aya cara we isukan. Isukan urang lin rek ka Bandung. Bandung. Nitip atulah urang. Narek naon ngan mimilu we. Lain rek milu nitip. Ngintip. Aduh, lain ngintip. Nitip mi HP atau mi HP. Rek nitip naon, hayo we tetap titip. Erek nitip pindang jeung cenggek. Sok atuh kadiekeun duitna. Da mana mah sok kurang wae geuning duitna. Masalah duit mah loba atuh tuh tingali masalah duit mah. Duitna mana? Geuning lo. Duit mah tuh. Loba ning mana duitna euy? Hade euy. Hade mana loba duit euy. Aduh. Euy, hayang ka cai heula euy. Total barang total jadi 900. Loh, baru atuh. Ya. Oh, geuna euy terus keluar mah euy. Mana duitna nu bieu mana? Iya, duit mah ye ngajar di amplopan nya pokona nitip urang mi HP pinang jeung cenggek. Siap. Isukan kurang dibelikeun nya. Make up yang mobil kasanya euy. Lapon sani sugan we aya mobilna. Alhamdulillah nyambung. Oh Beng, naon ya? Halo Beng, Oh Pak, di mana? di kebon. Aya naon? Panen teh boga mobil alus lin. Nginjem lah sakedeung. Ka mana ieu teh? Rek apel, ka Nyiranda. Oh, tenang Beng. Aya mobil mah nu spesial. Cocok yang dibawa apel mah. Yang dijamin Nyiranda ge pasti bakal langsung hayang dirahpalan coba. Bisa wae. Ayo siap Bang. Iraha. Oke, 2037 nya ayeuna atuh. Siap Beng aya kitu mah. Urang kayaknya atuh ayeuna nya. Oke. Siap. Ayeuna mah euy bunga hate teh. Mobil geus aya. Jadi siga nama ulin teh mah euy. Bunga euy, aduh. Siga na ari ape mau mobil mah di aku ku bapana. Soalna kamari ge mau motor mah disangka tukang ojek. Keur mah heueuh urang teh siga tukang ojek. Beng keur naon? Siga keur S5C nih. Naon man? S5C teh? Serangan siga sena calangap. Oh, bisa wae ente maman. Urang manungan sisani ek nginjem mobil jang apel ka Nyiranda. Nya iraha maneh boga kabogoh kitu. Karek 14 poe jeung ayeuna. Boga kapeureupeunnan kitu eta we, boga kabogoh siga para blau. Ente mah ka urang teh nan ngahina we. Tadi siga sena calangap. Ayeuna siga para blauk ente mah ka urang teh. Da jeung nyana atuh. Geus ulah ngaganggu. Urang mah keur berbunga-bunga. Tah geuning datang. Burukeun ni si Obeng geus teu kuateun hayang make mobil. Aya udut di dieu mah euy. Sia udut euy. Kumaha nih? Mobil teh aman? Aman Beng. Tenang we. Naon sih nu henteu jang Obeng?
Ari jeung kawan mah mobilna ge dibere anu spesial. Pokokna mah kieu. Kieu, Beng. Siap atuh nih ari kitu mah. Kan aya masalah ieu teh saemet tuh. Nah, wanita teh masalahna nih. Mobil eta mah moal hirup, lamun dipake ku batur. Nah kumaha gitu nih. Soalna mobil eta mah make sensor. Jadi kudu ku urang dibawana. Lamun ku ente mah pasti hirup. Pasti dijamin 1,5%, Beng. Olah, kembali daripada terjadi mah. Jumlah geura rinit tek sare urang mah. Ayo atuh nih bisa kabur hujan. Oke, Beng. Mana nih mobilnya? Pan ieu. Tuh, ieu spesial, Beng. Banyak iya nih mobil spesial teh. Yang mana deui atuh? Batur mamakat ka Malayar 1000 hayang naik mobil ieu teh. Jang ente mah gratis. Haduh. Aduh, Sampai sensor naon nih mobil kieu mah nya aya sensoran. rek dibuktikan moal. Nyawa atuh buktikeun. Ye, kuncina. Lamun ente bisa ngahirupan, berarti ente jago. Mana coba orang cobaan? Sok cobaan. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bener nih kurang masih hirup mobil teh. Percaya tuh. Sok atuh ku ente nih. Ke orang karekan heula ku aing mobilna coba. Sok sia, hirup moal. Lamun teu hirup, ku aing dijual sia ka Mang Epek. Percaya tuh, Beng. Hirup langsung mobilnya oge. Bener nih euy ku ente mah talukeun mobil teh hirup. Ya, cek urang ge naon, pasti bakal hirup mobil mah. Beng, hampura. Jok hareup mau bisa didiukan. Nah, laki mau bisa didiukan. Kamari penumpang urang, susuna bahe dua nana, panyawa sorangan, jalan ka imah urang mah butut. Jadi, susuna keplok. Susu naon atuh? Mani kuat ka keplok gitu? Susu, Susu naon? susu kotak. Oh, Suganti susu naon urang mah. Ah, ngeres wae nyita ente mah. Kan kumaha cara muka pantona nih kan melihara rese gitu? Poho. Pan mobil ieu mah make sensor jeung urang oge. Sok sia teu muka ku aing. Jual coba mobilna ge. Ya bisa. Bener. Muka. Ai urang diukna di mana? Bebas, Beng, rek diuk di mana-mana oge kumaha ente, di ditu, di dieu, rek di dieu, rek di dinya, di
jadinya. Lu penting mah ulah diharap. Nah, kieu penumpang VVIP mah sorangan bari lalega. Bisi ender ngobrol jeung kompan dinya. Nih mobil teh ASEAN wo. Nya ayaan atuh ase mah. Nih ngente tiga ngesang gitu deh kan. Lain ngesang ieu teh bakat tinggu tiis asena. Beungeut urang ti kakat ibunan kieu tuh. Geus urang inditnya. Ayo. Mana teh mobil teh kieu? Goblok teh siga nu apal jalan wae. Naonnya? Bana mi heulaan. Aduh, kagak pengen nyerata teh. Beng, geus keren gitu ka mana Ulin atuh, karena teh malam minggu, mesinna maneh udah gede gua ya atuh. Wah, malam minggu nih teh. Oh, betul lah, Beng. Sing lancar we. Urang kasih uduh lah kayaknya kagak duh. Duh, keur naon euy? Ah, kercicing we. Emang bener itu malam minggu? Naon gitu? Lain, dia pas orang ngereka dia ningali si Obeng ngek HP cenah malam mingguan. Emang euy teh malam minggu? Kela-kela orang tinggal lah di HP. Geuning heuh ayeuna teh malam minggu. Oh, pantesan atuh tadi si Obeng geus gaya. Rek apa ye? Ya, oh atuh rek apa? Emangna marane cicing we di gardu. Urang gawean si Obeng yeuh ah. Urang sisienan di jalan di Japan leuweung di dinya mah. Heuh ya. Yuk. Boy, sararieun rupunuk itu ngarangkat kieu. Duh tuh si Obeng duh. Ya, bentar. Ayo kita tanya kita. Anjing si Obeng kasienan. Saya mah urang ngopi ya tadi masih ucok ya. Ayo ah, aing nyeri kulit beuteung nyeteueun. Bol, orang ulin ya kan icukan pe minggu ya. Ngeunah si gana ye ulin kawa leuweung. Ayu rek ulin ka gunung mah. Heeh, moal euy si gana geunah ye ulin ka leuweung. Digas mah moal. Ayu ranggaskeun lah. A few moments later. Sok. Sok. Saha mun nu keketrok? Buka cok, buka. Kunaon maneh, Beng? Ari maneh kunaon, Beng? Sigan ibu balik jurig. Heeh nya eta cok. Urang pas ka dieu teh anu ngagebregan tangka ting jurig ting aya nu nyeungsieunna teh.
Di belah mana itu, Beng? Heuh eta cok tah. Deket pabrik kosong. Beng, di pabrik eta mah loba kejadian, loba dicaritakeunana lah ku masyarakat. Emang mana ka mana? Kurang teh malam mingguan. Ngan sieun. Nyimpang we ka maneh. Ning coba aya di dieu, Beng. Korek malam mingguan cenah. Nah, abet aya di dieu. Aduh, kumaha teh ngopi teu? Aduh, ngopi nih. Beng, aya mana kunaon? Ayo kitu teh ka ngoprot kesang. Urang teh leumpang. Aya nu bergentang ka ting jurig ting nyungseunan lompat we ka dieu urang teh. Nah, mana seserian curiga urang mah. Sugan mana nu nyungseunan urang teh? Toing, urang mah hayang seuri we eta ngacarita maneh kitu. Geus aya nama Beng, orang ngopi wae. Tah, ieu kopina. Maneh boga rokona teu? Nya boga atuh urang mah. Marane boga udud teu? Tah udud urang mah. Naon udud kieu? Tah, udud mah nu kieu, Beng. Moal nu maneh kabarkeun moal. Nah, Man. Mana boga udud teu? Ieu atuh urang ge. Tah. Duh, mau udah teh kabarkeun tuh. aya urang udud mah kalem eta udud mah. Beng. Hampura nu tadi nyingsiran teh urang si Udu, nu bergenta tangkalan teh. Maneh mah gagal di wae atuh urang ek apel teh aduh aing mah. Ah. Sing sabar, Beng. Oh baru udah ieu teh. Oh, Beng bodoh ke kamarananya. Asa karasa ieu teh Dun. Urang ulinkeun yuk ah. Ulin ka mana ieu teh? Kamana we atuh karasa batur mah papajar memeh bulan puasa teh. Manya urang cicing wae. Mending uang uring ka kebon urang yuk. Ngalang-ngalang rambutan atuh di ditu mah. Ayo atuh. Macan. Ya. Barudak kayak kemarin teh nya euy. Ingat tuh. Beng. Kemarin teh duaan wae teh masih geus capit. Bohong, bet ajak-ajak. Tuh, ing urang ge diajak ku si Dudun. Geus lah hayu mendingan aya ulin sakalian. Kamana teh? Geus we hayu wangi lu buru. Dun, mana rambutan teh? Ngorek rambutan cenah aya ge tangkil geuningan. Nah, eta urang ge bingung, Beng. Da kamari mah ningali pangaramutan teh di dieu tah. Walain kebun ente aing mah ieu mah. Sigara mah tangkalna pindah dan nyahun urang rek ka dieu urang. Terus urang teh rek naon atuh di dieu? Geus aya nama kieu atuh lama erek hayang ulin mah. Ayo urang menuju urang ulin ke kebun teh lah papajar. Si Obeng kemana? Ini ata. Tinggalkeun wae gitu. Lah tinggalkeun we sok Oh, lah. Tinggalkeun wae nya.